mana kekuatan si kira-kira teh mana teangan kulit mewek jeung daging anu hipung tulang anu manusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiat bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun hanca caritana dina ngacaprak ngaler ngidulna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngabebrah manah kaum dangu di mana bae ayana. Tapi satu acan simkuring neraskeun hanca caritana ayeuna simkuring bade nuhunkeun dihapunten kasadayana kaum dangu di mana bae ayana saupami anu nuju manco ngaraos kirang enak tata bahasa atanapi ucapan-ucapan anu dipidangkeun ku simkuring atanapi dicarioskeun diucapkeun dina ieu carita kumargi. Simkuring mah sanes tukang dongeng ulung tapi tukang ngacaprak ningkah ngaler ngidul sareng deui simkuring mah teu kawas tukang muka carita atanapi maos carita pendongeng-pendongeng anu sanesna maca buku atawa pangarang nulis heula direka dikitu dikieu henteu simkuring mah nya wargi langsung direkam saharita naon bae anu aya dina emutan dicarioskeun digelar diucapkeun dina waktos ngarekam teu aya tulisan-tulisan teu aya buca baca. Jadi hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina kirang merenah tapi sanaos kirang merenah atanapi ngacaprak oge mudah-mudahan kaum dangu sadayana tiasa kahibur ku carios anu dipidangkeun ku simkuring. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Barang indung bapana ting corowok nyebutkeun ngaran Parman sanggeus Parman ngabedega di tengah-tengah antara Tujuh Jawara jeung Kibewok Lisnawati jeung Nini Sukmala waktu harita pada nanya, "Ama ambu saha Parman? Parman saha geuningan abdi mah nembe ningali?" nya nyai ujang nasaha eta teh Parman saha Tanya Lisnawati jeung Nini Sukmala bari neuteup ka Sugiwa jeung Sartina anu ngahulang, salah nya nyai Nini salah abdi teh nyarios salah Nini sanes Parman tapi si Kidang Kilat ta eta anu disebat si Kidang Kilat ku abdi sareng salaki abdi teh Nini. bener nyai ta eta si ujang anu disebut si Kidang Kilat teh tuh katingali kan kasep pastina oge nyai teh bogoh tapi ampura kulantaran tadi salah nyebut. Maklum lah tukang dongeng na ieu mah sok poho kudu dimaklum ku nyai jeung Nini sabab tukang dongeng ieu mah kitu tah teu maca jadi teh poho kan ngaran ge poho si Kidang Kilat nyai si Kidang Kilat Cek indung bapana waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka Lisnawati anu ngagelenyu imut ngadadak hatena teu puguh rasa sanggeus nempo pamuda anu geuningan teh salah dugaanna kolotna moal sapati-pati mikiran eta pamuda lamun eta pamuda henteu spesial dihareupeun atawa di mata indung bapana. Kabukti waktu eta manehna oge teu nyangka pamuda anu ngeboga ngaran Kidang Kilat teh
kasep kacida jeung boga kemampuan anu kacida luhurna kulantaran ku gerakan tadi datang ke eta tempat dekat titenan ku maranehna oge geus gabuktikeun eta pamuda teh lain pamuda sambarangan. Ih, ama ambu nyares kitu, nyares kitu abdi mah moal rayungan ama ambu. Tembal Lisnawati waktu harita nyarita kitu tapi langsung tungkul kulantaran hate leutikna rumasa. Henteu salah anu dicaritakeun ku bapana waktu harita. Atuh indung bapana waktu eta teu loba nyari tangan saukur seuri leutik kulantaran maranehna penasaran kumaha ketakna Parman yang hareupan Ki Bewok anu salila ieu dihareupeun ku maranehna. Parman datang ayeuna geus aya di tengah pakalangan keur yang hareup mencerong ka Ki Bewok anu sarua keur mencerong oge ka manehna. Tapi geuningan 7 jawara jeung jawara-jawara sejen anu can asup ka pakalangan nanya ka Parman, Ujang teh saha? Nah, geus ngadaptarkeun diri jadi patandang ieu saembara? Tanya maranehna waktu harita ngaromong kitu bari neuteub ka Parman. Teu akang mamang sadayan teu sim abdi mah sanes bade ngiringan saembara tapi hayang ngawarah ieu jalma sabab ieu kepala rampok teh anu salila ieu nyusahkeun sakabeh jalmi-jalmi di lembur-lembur. Jadina ku abdi moal diantepkeun. Ceuk Parman waktu harita ngajawab kitu. Namun kitu mah Ujang nyingkir sabab kuring tujuan oge can rumah saeleh. Bener ulang ngagang Ujang teu ilu asup kana saembara mah teu daftar mah ulah sia ulah wawanianan da kuring sakabeh oge can rumah saeleh can turun komo kuring mah. Oh bener teu sieun ieu lah ngalawan si Bewok mah teu sieun. Eta anu dicorowokeun ku sakabeh jawara kaasup 7 jawara anu masih keneh nangtung ditukangeun Parman. Budak leutik ngadon datang ka hareupeun dewek sia. Nanaonan Andika terek ngadon nyerahkeun nyawa kadeng eta jawara-jawara koplok oge geuningan teu ngijinan Andika datang ka ieu tempat asup ka pakalangan sabab Andika teu ngadaptarkeun diri heula. Ayeuna mah mundur sia bocah, mundur budak leutik montong ngaganggu bisi dipodaran ku dewek. Ceuk Ki Bewok waktu harita ngagorowok kitu oge manehna asa kabantu ku sakabeh jawara anu teu nyangka bakal ting corowok kitu. Padahal mah ti tadi manehna keur mikiran pamuda anu aya di hareupeun manehna teh lain pamuda sambarangan sabab dina gerakan oge teu katitenan saeutik oge ku manehna jol geus aya di hareupeun maranehna sakabeh dina waktu harita. Ngan untung geuningan jawara-jawara anu geus kaukur ku manehna kamampuanna geus moal aya anu sanggup ngelehkeun manehna ngadon nyararita kitu. Atuh bagja kacida keur dirina. Ari kitu mah nya karep mamang akang sadaya nah bener Arandika sakabeh teu ngijinan kuring ngahareupan ieu mangkluk sabab ieu mangkluk teh ngabahayakeun keur mamang jeung akang sakabeh. Lain kuring rek ngahanceng atawa rek iluan kana ieu saembara, tapi kuring mah karunya ka mamang jeung akang sakabeh sabab bakal cilaka lamun neruskeun ngalawan ieu mangkluk. Kekuatan Ki Bewok teh lain tandingan mamang jeung akang sadaya. Hapunten sanes abdi sombong gaduh pangartos
leuwih ti akang jeung mamang sadayana, tapi abdi mah hoyong ngabantos. Mudah-mudahan pangarti anu di pigagaduh ku abdi biasa digunakeun kanggo nyadarkeun jalma sapertos Ki Bewok anu salila ieu ngaraos dirina jalmi panghebatna teu aya anu sanggup ngelehkeun ta eta. Tapi ayeuna sim abdi naros heula laras. Abdi ayeuna teu diijinan, upami kitu mangga abdi bade mundur ngan wayahna naon bae oge anu kajadian engke ku akang jeung mamang sadaya ku abdi moal ditulungan. Saupamina ayeuna teu diijinan keur ngahareupan ieu mangkluk. Cek Parman akhirna mah nanya kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh jawara, khususna mah ka 7 jawara anu masih aya di tukangeun manehna. Teu nanaon Jang, teu nanaon, sabab mamang jeung akang sadaya teh watandang ulah hariwang jeung di teu hayang ditulungan ieu kajenteng modar daripada kudu mundur can kelut can eleh can kieu kudu indi tieu tempat ngerakeun akang, ngerakeun mamang oge ngerakeun ulah ilu campur karena urusan ieu komo deui Ujang teh teu ngadaptarkeun diri jadi patandang ieu saembara, jadi wayahna mundur Jang, mundur. Waktu eta ting corowok deui sakabeh jawara teh sanajan maranehna geus boga kayakinan moal mampu ngimbangan ilmu Ki Bewok, tapi maranehna mikir harga diri teu bisa diukur atawa dibeli ku naon bae oge. Maranehna teh hiji jawara anu siap nandangan atawa narima kanyataan naon bae oge, tetep niatna datang ka eta tempat teh rek hilu saembara, rek meundang jeung henteu teu jadi pamikiran. Jadina teh sakabehna oge ting corowok kitu sanajan geus ngukur kamampuan diri jauh tingkatana jeung Ki Bewok, sabab geus nempo kumaha kakuatan Ki Bewok dina nyang hareupan 7 jawara anu masih keneh nangtung jeung jawara-jawara anu geus perlaya ti heula. Atuh Parman teh unggut-unggutan sanajan sabenerna mah teu hayang nempo aya korban deui, tapi kulantaran sakabeh jawara geus nyararita kitu akhirna mah Parman unggut nyamah gari kitu mah mangga terserah akang jeung mamang sadayana. Tapi sakali deui abdi nyarios naon bae anu kajadian engke wayahna ku mamang sareng ku akang kedah ditampi, sabab eta kahayang akang sadayana. Ayeuna mangga sok teraskeun ka Jeleng. Sanggeus nyarita kitu Parman teh langsung luncat ka sisi pabaur jeung sakabeh warga anu keur nonton eta saembara. Atuh Ki Bewok teh ngabarakatak seuri bakat ku bunga. Halus Jang, sia teh ulang ngadon hayang sosoro kojor sia, sabab boro-boro ning sia anu masih keneh bau jaring ngaok tah anu ngaderet anu nangtung jeung masih keneh dariuk geus caratuk moal mampu kudu ngimbangan ilmu dewek. Kemudian sia anu masih keneh bau kencur sakali cabok oge modar sia teh sarjang. Ceuk Ki Bewok waktu harita nyorowok itu bari terus-terusan ngabarakatak seuri bakat ku bunga, sabab samemehna manehna teh mikiran teu gampang yang hareupan budak ngora anu kakara panggih dina waktu harita. Atuh Sugiwa jeung Wisnawati katut ninik Sukmala waktu eta kacidahan jeluna ku sabab geuningan Parman teh kalah ka nyingkah. Aduh Jang, kunaon kalah ka Indit Jang? Nya Ujang, kunaon kalah ka Indit? Jang Kidang Kilat teu gayung diantepkeun Ujang. Ambu mah kacida ngaharepkeun Ujang tiasa ngawarah mangkluk eta Ujang. Nya Ujang, nya nini oge sami Ujang, sami nini oge ngarepkeun, sabab
sadaya eta patandang teh moal kiat kedanya harapan si bewok mah moal kiat ujang moal kiat. Waktu eta Sugiwa jeung pamajikanna katut Nini Sukmala ting corok kitu. Atuh Ki Bewok teh waktu eta molotot. Setan sia Sugiwa sartina Nini peot nya capek naon sia teh heuh hayang modar dina waktu ayeuna hayang modar sia ku dewek. Cuk Ki Bewok waktu eta bener-bener kacida ambekna barang ngadenge maranehna ting corowok kitu. Atuh Sugiwa jeung pamajikanna katut Nini Sukmala waktu eta langsung ngabetem kulantaran teu wani kudu nembalan caritaan Ki Bewok mah. Tapi samemeh Ki Bewok ngelakukan tindakan anu matak cilaka keur maranehna, 7 jawara teh teu cicing. Sabab maranehna geus nekadkeun ka jeung teuing paet tibatan kudu mundur ti eta tempat. Setan sia Bewok montong cacape kitu sia dewek tujuan can eleh rasakeun yeuh trok tok trok tok trok dok trok tok trok dok. 7 jawara teh waktu eta langsung ngawatek deui kakuatan anu samemehna geus diwatek ngan teu jadi dilakukeun ku sabab kaburu kadatangan Parman. Tapi dina waktu eta geus teu mikir ku kumaha deui maranehna teh gilig ka jeung teuing paeh tibatan kudu ngantepkeun Ki Bewok menang di hareupeun maranehna ku jalan maranehna ngaku kahebatan ilmu jadug rampok anu salila ieu geus ngaruksak lembur-lembur ngaruksak harta banda jeung wanoja. Wah, Arandika hayang modar sok atuh ari hayang modar mah sok dewek mereka sempetan samemeh Arandika bakal ngarasakeun kumaha nyerina dicabut nyawa sia. Ceuk Ki Bewok waktu harita nyarita kitu bari neuteub ka 7 jawara anu geus siap nyerang deui ka manehna. Setan montong loba nyarita kawas kitu patut sia rasakeun ieu modar sia Bewok kacileng blesat hiuk cebrod. Wah, kemampuan naon kawas kieu patut sia teangan kulit dewek anu ipis daging dewek anu hipu tulang dewek anu rangu sok pilihan ku Arandika puaskeun heula sabab moalila deui modar sia montol baca capek itu sia kuring tujuan can eleh rasakeun ieu hiuk cebrod jalik deug culit cilegedeg hiuk blesat cebrod koleang kubrak tobat sanggeus diantepkeun 7 jawara nyerang ka manehna terus-terusan meupuhkeun kakuatan pamungkas maranehna kana awak dirina Ki Bewok teh waktu eta teu mere kasempetan deui keur 5 jawara sanggeus ngajengkang malik deui ka tempat asal sanajan bisa ngokohkeun deui 2 sukuna langsung gulungan angin anu geus nyerang jawara-jawara samemehna anu nepikeun ka tilar dunya sanggeus kakeunaan sarua dina waktu eta ge 7 gulungan angin teh ngablesat nembrag kana dada 7 jawara. Atuh waktu eta kawas anu geus kajadian dada 7 jawara teh hideung gosong kawas anu dibeuleum. Modar tah rasakeun sia memang na enak ari modar teh. Sok sadeui anu bakal nuturkeun kaayaan maranehna sok maju sia maju aing geus teu hayang ngalilakeun di waktu sia maju. Ki Bewok muterkeun deui tuteupanana bari mencerong ka sakabeh jawara anu masih kene diuk tapi
telila ti harita 15 jawara luncat ka hareupeun manehna. Kaceleng montong suka bunga heula sia sarua kami sakabe oge kajenting modar di tempat tibatan ngantepkeun Andika ngajago di hareupeun kami. Cek salah sahiji 15 jawara anu geus nangtung pancu di hareupeun manehna. Aduh dasar teri-teri kabeh geuningan teu mikir ngadon datang ka ieu tempat teh rek nyerahkeun nyawa ka dewek. Syukur dewek bunga. Wah nyai geulis sakedeung deui kiwin. Wah ceuk Bewok waktu harita nyarita kitu bari terus-terusan seuri babarakatakan, sedangkan Parman anu dina waktu eta geus nangtung dina kumpulan warga anu keur nyaksian. Dina hatena ngagerentes manghanjelukeun kaayaan eta. Karunya teuing Akang Mamang sadaya. Aduh coba lamun aranjeun teu maksakeun diri meureunnan ayeuna teh kuring keur ngawarah jaduk rampok anu geus yakin pastina oge ieu anu geus maehan indung bapak aing, tapi kapaksa ayeuna mah kuring moal bisa kukumaha hampura Akang Mamang hampura anjeun teh bakal jadi korban tumbal ieu tempat. Gerentesna waktu harita nyarita kitu tapi barang keur mencrong bari dina hatena teu cicing ngomong kitu ngadadak aya anu ngaragamang nyekelan leungeunna. Engkang, aduh tega Engkang, nah nuntunkeun abdi. Kunaon Kang, nah ka abdi teh geuleuh pisan. Abdi mah kacida sedihna Engkang. Duh tega geuningan Engkang ngadon sumping ka aya lembur. Nah Engkang teh bade ngiringan sayembara merebutkeun eta wanoja Engkang. Nah kirang naon abdi teh kirang naon. Nah kirang geulis pangraos mah abdi teh eleh ku eta wanoja. Henteu Engkang, abdi mah teh eleh ieu bari jeung abdi mah teu kedah diparebutkeun kawas kieu. Abdi mah parantos tiasa dipimili ku Engkang. Kunaon Engkang teh tega ka abdi. Parman teh waktu harita ngaranjug kulantaran teu nyangka geuningan Sukmalawati waktu eta geus aya di eta lembur. Nyai kok aya di lembur jeung dikenaon nyarios kitu? Henteu Akang mah henteu aya niatan bade ngiring sayembara. Engkang teh kan parantos nyarios ka Nyai. Akang teh nuju milarian rampok anu ngaran Ki Bewok kabeneran. Tah rampok anu nuju di pilarian ku Akang teh geuningan aya di dieu jadi patandang ieu sayembara. Henteu Engkang mah henteu kadu niatan kitu Nyai, henteu. Cek Parman waktu harita nyarita kitu bari jeung terus leumpang kulantaran teu hayang ngobrol di nu loba jelema. Waktu eta Sukmalawati oge can nyarita deui kulantaran sarua manehna oge hayang ngobrol di tempat anu sepi jalma supaya bebas ngobrol naon bae oge jeung Parman. Sedangkan Lisnawati anu ti tadi mencerong ka palebah Parman teuing kunaon hatena teh ngadadak panas barang ningali Parman di deketan ku Sukmalawati. Komo deui waktu eta Parman jeung Sukmalawati ninggalkeun tempat anu samemehna dicicingan ku Parman jeung nempo kaayaan Sukmalawati nyekelan leungeun Parman. Saha eta awewe teh? Saha? Nah kabogohna nya, kabogohna lain eta teh. Aduh kunaon kalah ka indit dangkilat, kunaon kalah ka indit. Aduh cilaka Akang ninggalkeun abdi mah sieun ku Ki Bewok Kang sieun. Abdi mah yakin sadaya patandang anu nuju nyang hareupan sareng anu bade nyang hareupan kena moal aya nu sanggem
kedah ngelekeun ki bewok mah engkang tulungan abdi engkang naku rek ka mana engkang ninggalkeun ieu lembur akang. Eta anu digerenteskeun ngagolak tina jero hate Lisnawati, malahan mah berbei cai mata nate waktu eta langsung turun teu kawasa kulantaran kacida sedih jeung sieuna Parman teu ngalakukeun nanaon ninggalkeun eta lembur geus pasti manehna bakal diruksa ku ke bewok sabab moal aya nu sanggup ngahalangan deui kahayangna ki bewok. Eta anu aya dina pamikiran Lisnawati jeung ngerasa panas hatena teh sabab teuing kunaon sakali neuteub ka Parman hatena teu bisa mapalerkeun deui langsung ngancik ku rasa katresna anu matak bingung keur dirina jeung deui ngadadak hatena teh ngarasa panas kulantaran Parman indit jeung wanoja anu kacida gelisna. Geuningan kaayaan sikep Lisnawati dina waktu eta teh teu leupas tina teutepan indung bapana jeung Nini Sukmala. Kunaon nyai? Kunaon siga sedih kitu? Nya nyai kunaon? Nyai kunaon nyai? Sedih kunaon? Ceuk indung bapana jeung Nini Sukmala waktu harita nyarita kitu. Atuh Lisnawati teh waktu eta kacida reuasna barang ngadenge pananya indung bapana jeung nu jadi guru. Henteu kunanaon, henteu ama ambu Nini henteu abdi mah kacida sedih sieun ki bewok teh leres tiasa ieun nyelehkeun sadaya patandang beuneunan abdi teh aduh Gusti kedah kumaha ama ambu Nini piraku abdi kedah ngalayanan jalmi kitu patut teu hoyong abdi mah teu hoyong. Tembal Lisnawati waktu harita ngajawab kitu bari nyusutan cai mata. Moal nyai, moal nya nyai moal tenang bae. Kapan aya jangkidang kilat? Ambu kacida yakina jangkilat oge moal ngantepkeun moal. Cok indung bapana waktu harita nyararita kitu. Nini Sukmala oge sarua negerkeun hate Lisnawati. Muhun kahoyong mah kitu, tapi tinggal itu kan tos teu aya. Anjeunna teh duka ka mana sabab kaluar tina kumpulan warga sareng hiji wanoja geulis geuning tawan teh saha buah kabogohna atawa istrina meureunnan ambu ama Nini. Barang ngadenge caritaan kitu atuh sanajan sedih jeung sieun oge kusabab bisi anu dirasakeun atawa anu dipikasieun ku Lisnawati jadi kanyataan Parman teu ngabantu. Tangtuna maranehna bakal hanjelu jeung sedih sabab Lisnawati daek teu daek bakal dikawin ku ki bewok ngan aya rasa bunga sabab harapan maranehna harapan anu geus lila nyangkaruk dina hate Sugiwa jeung Sartina ngaharepkeun Lisnawati bisa ngahiji jeung Parman sanajan maranehna ngan saukur harapan kulantaran can puguh Parman bakal hayang hirup jeung anakna atawa moal ngan kacida gede pangharepan maranehna kulantaran salianti Parman boga pangawakan alus jangkung badag kasep boga pangarti luhur oge pantes ngehiji jeung anakna. Atuh sabar nyai sabar jeung diulah mikiran kawas kitu canaon mikir lalu teu pararuguh jeung deui eta wanoja teh cangtang tu kabogohna komo di pamajikan lah buka pamikiran kawas kitu kieu ayeuna mah ngadung abah mudah-mudahan jang kidang kilat teh ini teh lembur teu nyai aku
manehna oge piraku bakal ngantepkeun jalma jahat menangkeun Nyai moal ambu kacida yakin moal. Bener Nyai, bener, sabab ama jeung ambu mah geus wawu sanajan sapaliwat tapi wawu apal ieuna tabeatna moal kege oge bakal nulungan sabab ayeuna ini teh kapan meureun kade ku Nyai oge tadi teh patandang sadayana nitah Parman ulah ngaganggu sabab maranehna masih keneh wani ngalawan Ki Bewok. Cek Sugiwa waktu harita nimbrung kana caritaan pamajikana negeskeun kaayaan pamikiran manehna sanajan tetep bae sarua manehna ge sieun Parman bener-bener ninggalkeun eta patempatan tangtuna lapur salianti pangharepana moal jadi kanyataan. Parman jeung anakna ngahiji geus tangtu maranehna bakal pinuh ku kasedih kusabab bakal nyaksian anakna dikawin ku jadog rampok anu kacida di pika hewana. Sedangkan Ki Bewok jeung 15 jawara anu geus pahareup-hareup harita geus mulai 15 jawara teh ting jorelat nyerang ku kamampuan masing-masing kawas anu geus kajadian samemehna sanajan maranehna ngagunakeun kamampuan sapinuhna neunggelan awak Ki Bewok tetep bae Ki Bewok teh teu geser saeutik-eutik acan sukuna tetep kuat pancuh dina lemah. Wah, aduh geningan eueuh nu hijieun ieu kieu ngan saukur bisa neunggelan bari jeung alah kawas mencetan aranika mah aranika sakabeh teh jago atawa lain boga kamampuan kawas kitu patut ngadon dipake neunggelan dewek. Aduh nah eueuh deui anu mati sia eueuh deui sok tarajang kebukeun tonjokkeun tajongkeun ka dewek sia. Gawat sia samemeh ku dewek aranika sakabeh oge bakal dipodaran moal disisakeun hiji oge sabab aranika geus wani asup ka ieu pakalangan eta tandana mun teu bisa ngelehkeun dewek aranika bakal modar sarua jeung nu sejena kacuali aranika dina waktu ayeuna mundur ngaku dewek nomor hiji anu bisa ngelehkeun kemampuan dewek tah ngan saukur kitu jeung sujud sia lamun teu hayang dipodaran sujud dina suku dewek ayeuna. Setan ngontung capluk kawas kitu kami sakabeh can ngaku sia can ngaku anika hebat bener can ngaku sabab ilmu kuring ge acan beak sakabehna sia bener acan belesat sageus nyararita kitu sakabehna nyerang deui ngahurup Ki Bewok ti 15 panjuru ting sleber peureub jeung suku maranehna teh belesat wuk cebrod koleang curalit celek 15 na teh sanggeus nonjok najong jeung sagala rupa dilakukeun marali ka tukang sabab kakuatan Ki Bewok sanajan can ngahaja nyerang secara langsung kawas anu geus dilakukeun ka 7 jawara jeung jawara sejena awak Ki Bewok teh kawas anu mentalkeun awak maranehna. Aduh aing mah kalau bosen nu kieu bae deui alah modar syah kepling sanggeus nyarita kitu Ki Bewok teh langsung nenjrag bumi 3 kali atuh 15 jawara teh ting curalit nang karak bengkang dina lemah
Tapi waktu eta ting korejat deui maranehna teh langsung ngawatak ajian pamungkas anu dipimilik ku sakabeh 15 jawara. Sanajan geus ripuh kaayaana, maranehna bener-bener teu hayang ngaku kitu bae Ki Bewok teh aya di saluhureun maranehna. Setan montong ngahina sia, kami sakabeh can eles ya, rasakeun yo. Awak maranehna teh waktu eta ngegeter, beuki kuat ngageterna teh. Sanggeus kitu Blesat, blesat, modar sia, rasakeun yo. 15 jawara teh nyerang deui ting blesat leuwih cepet serangan teh tibatan anu geus dilakukeun ku maranehna. Tapi Ki Bewok waktu eta kawas nama manehna oge geus teu hayang mere kasempetan deui 15 jawara bisa keneh nangtung di hareupeun dirina. Modar sia, bohongan Aranika teu hayang sujud dina leungeun dewek, ngaku dewek leuwih hebat ti Aranika sakabeh. Modar dina waktu ayeuna sia, rasakeun yo. Hiuk, blesat, 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 bledak, bleduk, jebrot, jebrot, tobuah, tobuah, curalit, 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 kubruak, 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 kerjat, 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 kerjat. 15 jawara teh sanggeus katembrag ku gulungan haseup hideung. Ayeuna mah lain angin deui, sakujur awakna langsung gosong kawas anu dibeulem. Kekerejetan teu lila geus ngabebengkang tilar dunya. Dasar cucunguk rabun kabeh geuningan. Ceuk daek ngaku kakuatan dewek leuwih ti Aranika sakabeh kalaka hayang modar. Woi barudak, singkirkeun, singkirkeun, singkirkeun bangke teh jeung desok. Saha deui? Maju sia, maju, 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 maju. Ceuk Ki Bewok waktu harita nyarita kitu sanggeus nitah anak murid Sugiwa anu ditugaskeun keur mawaan korban-korban ti pakalangan muterkeun teuteupana deui ka sakabeh jawara-jawara anu masih kedeh dariuk teu arinit sanajan geus katempo ku maranehna. Korban kacidalobana binasa dina leungeun Ki Bewok. Sedangkeun Parman jeung Sukmalawati waktu harita sanggeus kaluar tina kumpulan warga anu keur nyaksian eta saembara keur ngobrol bari dariuk dina catang kayu. Anu kabeneran maranehna manggihan catang kayu ngagoler di tengah kebon. Nyai, kunaon Nyai ayeuna aya di ieu lembur? Sareng deui Nyai teh kenging widin teu ti ambu Nyai. Aduh, hampura Nyai, hampura Akang Nyai. Akang teh sanes teu hayang nyadak Nyai. Kumargi Akang teh teu hayang nyandak Nyai kana bahaya. Hapunten nya, geulis hampunten. Sareng deui teh kenging nyangki Akang hoyong ngiring saembar. Henteu Akang mah hoyong nyadarkeun jalmi-jalmi anu keur salah lengkah, khususna mah eta Ki Bewok bungan ayeuna aya di tempat kabeneran pisan anu keur diteangan ku Akang teh geuningan aya di ieu lembur. Bade diwarah ku Akang teh tapi sakabeh patanang teh teu nyaluyuan sabab maranehna geuningan eta kitu. Ngadon kajen teuing tilar dunya daripada kudu ngaku kahebatan Ki Bewok, jadina kapaksakeun ku Akang diantepkeun heula. Kakara lamun tos teu aya nu wani nyang hareupan Ki Bewok deui beureunan ku Akang, bakal ku Akang dilawana sabab Akang moal ngantepkeun. Tapi Nyai teu kenging gaduh pangemut
akang teh ngiring kana saembara merenang tadi oge nyai teh terus ngadangu akang mah teu ngiringan saembara matakna diusir tadi ku sadaya patandang sabab akang teu ngadaptarkeun diri. Cek Parman waktu harita ngajelaskeun sagala rupana bari neuteup ka eta wanoja anu camberut kulantaran kesel ka dirina anu geus ninggalkeun. Uhun akang uhun karep teuing baheuna oge bade ngiringan saembara oge nu penting mah awas bae lamun nganyarikeun abdi mah teu hoyong dinyarikeun ku akang. Nah akang teh bener-bener teu katarik ku abdi, nah kirang naon abdi teh akang kirang naon sareng deui rumaos hapunten akang abdi teh ninggalkeun lembur teh ngorolos deui teu diwidian kulantaran ku ambu teh teu diwidian kapaksa abdi teh teu nyunkeun izin teu akang teu kapaksa abdi kapaksa sabab teu diidinan sareng abdi teh alim patebi sareng akang abdi mah sareng akang ka mana oge dengan akang ngantunkeun abdi tetena teh abdi ngorolos ti lembur ngorolos. Cek Sukmalawati waktu harita nyarita kitu jeung ngajelaskeun kaayaan manehna. Atuh Parman teh ngahulang, aduh nyai kunaon nyai padahal mah cicing bae di lembur dah hiji baktos oge akang teh upami tos sadayana rengsek pasti nepangan nyai deui, pasti akang teh nepangan nyai deui. Sareng deui nyai teh kenging nyarios nyai teh geulis sagala, nyai teh kacida geulisna. Cek akang oge moal aya pamaget anu moal katarik ku nyai, tapi sapertos anu parantos dipikat terang ku nyai akang teh nuju milarian kibeo kapan kapaksa. Ayeuna teh akang bakal turun tangan sabab anu dipilarian ku akang ayeuna jadi patandang di eta tempat saembara lamun teu ayeuna pada iraha deui sareng deui akang teh teu panuju saupamana jaduk rampok menangkeun eta wanoja anu teu pantes keur dirina teu pantes nyai. Jok Parman waktu harita ngajelaskeun kitu tapi barang ngadenge tungtung caritaan Parman anu nyebutkeun eta wanoja teu pantes keur kibewok. Sukmalawati teh ngajalingkeun, ih akang nah nyarios kitu bobo akang teh katariknya ku eta wanoja mau katariknya memang abdi oge teu panuju jaduk rampok teu panuju ngingikeun eta wanoja tapi emutan akang sanes kan saukur kitu pasti akang we katarik ku eta wanoja kan akang kumargi ngaku abdi teh mau bisa bohong. Eta wanoja teh geulis akang eta wanoja teh kacida geulisna bobo akang teh katarik tapi abdi oge teu maos eleh ku kageulisan eta wanoja akang abdi oge biasa saingan jeung anjeunna moal eleh abdi oge akang moal eleh teu hayang eleh oge teu hayang abdi mah. Cek Sukmalawati waktu harita nyarita kitu terus-terusan atuh Parman teh nepikeun ka gogodeg, aduh nyai nging nyarios kitu, aduh teuing nyarios kitu akang mah teu gaduh pangemut kitu tos ayeuna mah yap nyai teh hoyong ngiring sareng akang ngetana pinte upami nyai bade nyarios kitu bae leuwih hade akang mah bade indit ieu tempat lebihan nyai kerep teuing lah si bewok rek kengingkeun eta wanoja atawa moal kerep teuing tibatan ayeuna parerea omong jeung nyai leuwih hade akang mah indit ninggalkeun nyai ti tempat hoyong kitu nyai teh hoyong kitu. Cek Parman akhirna mah kulantaran kacida pusingna ngadenge caritaan
Sukmalawati jeung deui lamun diteruskeun nepikeun ka iraha oge moal aya anggeusna. Atuh Sukmalawati waktu eta ngaranjug langsung nangkep. Ing akang hapunten nyai nya hapunten abdi akang ning ngaturkeun abdi deui nying. Abdi mah hoyong ngiring ka mana bae oge akang miosna hoyong ngiring. Kitu akang kitu kapting atuh nu penting mah akang teh teu kenging ngantunkeun abdi deui. Abdi mah hoyong ngiring ka mana akang mios oge hoyong ngiring Kang hoyong ngiring. Cek Sukmalawati waktu harita terus-terusan nyarita kitu bari ceurik dina tangkepan Parman anu ngarahuh kulantaran bingung ku kaayaan eta. Nya tos atuh ari kieu mah tos mangga bade ngiring ka mana bae oge mangga ngan meureunan wayahna saupamina aya nanaon nyai teh bakal ngiring ngaraoskeun tapi hayu ayeuna mah cuang Bandungan anu keur saembara teh sareng teu kenging hariwang cek akang oge akang mah teu aya niatan hoyong ngiringan saembara. Akang mah hoyong ngawarah jadug rampok sabab lamun diantepkeun madugikeun ka irah bakal ngaruksak terus. Nyai ta eta anu aya dina emutan akang mah ayeuna mah yap cuang nonton deui kayak upami tos teu aya anu wantun ngahareupan Ki Bewok kakara akang bakal turun bakal diwarah ku akang teh eta jadung teh. Cek Parman waktu harita nyarita kitu bari nangtung akhirna mah Sukmalawati ngan saukur unggek bari tetep bae leungeunna teh teu leupas nyekelan leungeunna kawas bener-bener sieun ditinggalkeun ku Parman. Maranehna teh lalempang deui muru ka tempat anu samemehna dipake cicing ku Parman. Sedangkan di Pakalangan waktu eta 20 jawara geus nangtung dihareupeun Ki Bewok. Bewok bener-bener andikanya geus teu boga ras-rasan. Nah kudu dipaehan kabeh sugan sakabeh lawan andika teh. Nah teu bisa ngan saukur dielehkeun supaya teu bisa ngalawan deui. Cek salah sahiji jawara waktu harita nyarita kitu sanajan dina hatena ngaketer sabab manehna oge kacidayakina dina waktu eta moal beda kaayaan manehna oge jeung patandang lainna anu geus perlaya dina leungeun Ki Bewok. Montong cacape kawas kitu dihareupeun dewek sia. Orek gelut sok gelut mun moal gerak indit kudu ngaku sujud dina suku dewek hiji jago pilih tanding, hiji jago moal aya anu bisa ngelehkeun ta eta anu kudu diaku ku arandika sakabeh. Montong kalaka nyarita kitu sia maju setan goblok bener-bener sia Bewok ngajago sia modar yo rasakeun yo blesat hiu peledag duar waktosna kabojeng CF cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui kumahanya kaayaan Parman nah bakal ngantepkeun sakabeh jawara binasa dina leungeun Ki Bewok atawa moal jeung deui kumaha kaayaan Lisnawati jeung Sukmalawati anu sarua boga rasa bogoh ka Parman. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.